Warahmatullahi wabarakatuh. Iya teh badhe di ngawitan mah ibu badhe di ngawitan badhe leres untuk bohong janji swear upami badhe di ngawitan ngawaler salamna kedah kol kedah semang kedah ram ih rame cenah kedah ram kedah ram siap rampak siap semangat siap cing urang tes ibu-ibu heula bapak-bapana dinahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sajempol ke ibu-ibu lumayan alhamdulillah. Cing bapak-bapak nu ditukar sanajan ayah salapan urang tes ibu-ibu nadinahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cot alhamdulillah leuwih alus di ibu geus jempet. Bismillah alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Amin. Kudu digorowokeun wae. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya khaddamul ghaib. Assalamu alayka ya rijjalal ghaib. Assalamu alayka ya ayyuhal arwahul muqaddasa. Ya nuqaba, ya nujaba, ya ruqaba, ya budala, ya autadal ardi autadu arba'ah, ya imamani ya qutbu ya ummana wa agiruni bil ghasati wal duruni
binadrati warhamuni birahmati wa hasilu murad wa maqsud wa qumu ala qada'i hawaij ildan nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi Allahu ta'ala fil kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul adzim. Nah, eta teh bubukana. Kalintang bingah urang sadayana tiasa kempal di tempatan sejata syukur binikmah ka Allah Subhanahu wa taala kumpul ngariung dina haplah mubarakah. Urang sasarengan manjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat sinareng salam mugia ngocor ka junjunan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad para kulawargana, para sahabatna, ajmaina kasadayana, mugia urang nu aya di patempatan dijantankeun umat Kanjeng Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dugi ka akhir zaman. Amin. Amin. Hormateun simkuring anu parantos maparinan waktos utamina ka Bapak Al Ustad Opik salaku penyanyi sekaligus salaku master of ceremony. Naon cenah? Naon cenah? Master of ceremony. Ngarti? Haratos ente ibu? Haratoskeun ulah eta teh bahasa Inggris. Malihan mah abdi Ustad gaduh kod Cina. Master of ceremony muncul kolot baheula mah penata laku, pengatur acara. Muncul barudak ayeuna mah pembawa acara. Mun bahasa legeng nama host. Host. Taeta master of ceremony. Dikakatun hormaten simkuring ka aparatur pamarentah desa Marga Cinta. Desa naon Marga Mekar. Ai marga teh masyarakat Mekar teh lobaan naramahan. Dikawin lurahna aya Bapak Lurah aya. Aya teu aya Bapak Lurahna aya. Alhamdulillah. Mugia Palura sing tambih barokah hirupna amin. Dekakantun ka Bapak RW anu tangtosna getol digawe aya. Oke dekakantun ka Bapak RT na anu hirupna gagah tur perlente aya. Bapak RT aya. Hadir ka ieu patempatan hadir. Oke dekakantun hormaten simkuring tokoh agama, para ulama, para ajengan sadayana nu hadir di ieu patempatan mugia ditambih mulia ku Allah Subhanahu wa taala amin. Ditambahan ilmuna amin. Amin. Ditambahan rezeki milikna anu berkah jeung manfaat amin. Oke dekakantun hormatan simkuring utamina ka ibu-ibu jamaah sadaya nu hadir di ieu patempatan, ibu-ibu nu nganggo kurudung mugia ilmuna tambah luhung. Oke dekakantun ka bapak-bapak
anu karopea nu nganggo kopea tambah berkah hirupna amin. Oge teu hilap ka bapa anu teu di kopea doakeun ulah bapa nu teu di kopea doakeun ulah sing rampeg doakeun ulah dulur eta teh dulur mugia bapa anu teu di kopea hirupna tambah mulia amin, tambah barokah amin, tambah getol gawena amin, amin ya robbal. Cing abdi bade naros nembe doa sae atanapi awon sae atanapi alus tuluykeun ulah bener sok angkat pandangan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma inni a'udzu biridhoka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la usisana an 'alaika anta kama asnaita ala nafsi walhamdulillahi rabbil alamin. Kahartos doa nu nembe ibu kahartos henteu ngajawab nama dicare warang kahartos henteu doa anu nembe kahartos henteu mangkani sakitu panjangna Ustad mau bahasa Arab rek dikabul ku Allah Subhanahu wa taala kumaha lamun doana teu kahar paingan aduh paingan kuring ngadoa belaan diperem dibarengan ku ati sinareng pikir masih kene aya ibu-ibu nu arong gesot teu daek cing arang gesot teu daek matak hese ngarti karena doa nu dipanjatkeun boro-boro rek dikabul ku Allah Subhanahu. Paingan atuh paingan kuring ngadoa belaan ti perempeum dibarengan ku ati sinareng pikir masih kene aya ibu-ibu nu ngopepang ngorekeun HP ngopepang ngorekeun keun bae teu nanaon matak hese dikabul ku Gusti Allah da ngadoana bari ngomeh paingan aduh paingan kuring ngadoa belaan diperem dibarengan ku ati sinareng pikir masih kene aya bapak-bapak anu candekul bari arudud candekul bari keun bae duluikeun pa ngaran teu nundut anu jelas AA Uyos abi manggil AA Uyos moal pahiri jeung AA Gi moal dikeun wae AA Gi mah ulama besar entong AA atunya amang wae nya nu jelas amang sumping ka ieu patempatan sanes ustad sanes kiai sanes ulama kakara bau ulama kakara bau ustad jauh keneh ka ulama jauh keneh ka ustad. Nah sabab pribados aslina sanes ustad tapi ustad ai ustad jeung ustad mah beda ibu. Ustad mah pakai Z huwa al-mahir fil ulum
nyaeta guru anu ngabogaan ilmu anu luhung eta ustad. Pribados mah ustad usaha tidak anak deres. Eta ustad beda ustad jeung ustad. Nah maka beda jika berit jeung burit beda. Ai berit mah tikus, burit mah sore. Jika berit burit jeung burut beda. Berit tikus, burit sore, burut mah anu ngajegol segede bola. Beda berit, burut jeung birit beda. Burit mah sore, burut mah ngajegol segede bola, ai birit mah bobok boboko. Bujur jeung urang marga mulia mah bujur. Oh marga mekar bujur. Tamatak beda ustad jeung ustad. Jelas beda. Ustad mah huwa al-mahir fil ulum. Hiji jalmi anu ngabogaan ilmu anu luhung. Disaha ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu kurang sumping ka ieu patempatan teh dina raraga naon. Dina raraga naon cenah ibu? Tolabul ilmi disumpingkeun ku bapak raraga nikah. Nah nikahkeun jeung urang Sumedang mah panganten. Panganten jeung urang Sumedang mah nikahkeun. Tapi beda panganten jeung urang Majalengka. Ai pangan hardina dahar ten duaan jadi dahar padu duaan. Atos neng jeung si Aana dahar padu duaan atos. Ye no atos teu acan. Atos da atos di walimah. Nah matak si Aana ayeuna mah kantos gaduh SIM. Naon abduh SIM? Surat izin menusuk. Apaan atos di walimahan? Abduh si neng parantos di pasihan ATM ku si Aana. Naon ari ATM? Alat tusuk manual. Tete tos di panganten, tos di walimah. Beda panganten jeung urang Madura. Jeung urang Madura mah pangan hardina kiih ten duaan. Jadi panganten teh kiih padu dua. Atos kiih padu duaan atos. Atos dajan. Dajan da kaganggu ku pangaosan. Matak sae ibu bapak mun pangaosan mah kedah ngaageungkeun sholawat. Ulah nanggap ajeb-ajeb, ulah nanggap bangreng. Nanggap bangreng di dieu teu? Teu nanggap ajeb-ajeb teu? Ulah ageungkeun mah kana sholawat. Apa ajeb-ajeb ibu apa? Ajeb-ajeb mah jika ala barak lampuna rebrai. Lamun nyanyi jika nu heueuh bari gudagi jika ya ajeb-ajeb mah. My baby, I love you my baby. Ajeb, 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 ajeb. My baby, ajeb, 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 ajeb. My baby, I love you, my baby. Together, oh my baby, love you too. Oh, my baby, ajeb, 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 ajeb. Bari ngaboro. Kosong ayah nu kitu ieu aya. Ulah digede
mata mendingan agengkeun syukuran ke Allah Subhanahu wa taala sok sanos bentukna rek syukuran pernikahan, rek syukuran khitanan, rek syukuran non wae agengkeun ku ngamulyakeun ka junjunan alam habibana wa nabiyyana Muhammad sapertos nanggap sholawat. Neme kumandang na Ustad Opik raos bisa tos lami tad urang teu pendak nya kamana wae Ustad teh biasana sok sering. Alhamdulillah ayeuna pendak deui mugia ku Allah diberkahkeun para ustad sadayana amin dina ngagungkeun ngamulyakeun junjunan alam Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing ditambihan berkahna amin. Dayeun teh tos rumah tangga sing sakinah mawaddah warahmah amin. Utamina ka panganten ku ayana ngayakeun ieu pangaosan teh mugia rumah tanggana sing panjang punjung amin. Panjang berik jeung rezekina amin. Dijantankeun keluarga anu sakinah mawaddah warahmah amin. Gitu. Ibu bapak sadayana aya sababaraha proses lamun urang sadayana nalika nikah keun janten putra pasti urang hoyong ngagaduhan putra atanapi putri anu sok hoyong gaduh putra putri anu soleh hoyong hoyong anu name dinikahkeun hoyong. Aya sababaraha proses lamun urang hoyong ngagaduhan putra atanapi putri anu sok hiji naon cenah curug ieu mah hiji neangan bibit bebet bobot. Neangan lamun lalaki anu iman ka Gusti Allah anu takwa ka Gusti Allah anu rajin ngajina anu soleh. Ulah neangan lalaki calon panganten anu tukang mab aya di dieu sok tukang mabok aya. Jauhkeun komo deui kana narkob. Nitip bangsa deungeun mah atoheun lamun bangsa urang digedekeun kana narkob. Jauhkeun narkoba sabab eta nu bakal ngarusak generasi muda. Narkoba no siap ditaro siap. Nah, narkoba jawab si kopa. Narkoba bala-bala sanajan meunang goreng sagede kitu geni mah narkoba bala-bala. Nah, intisari adem sari sanajan hasil mungkin lumayan 1.500 sakali deui sing kompak jablay randa gen baik nu jelas neangan lalaki keur calon panganten teh kudu bener-bener anu sok sumawona istri oge kedah milarian istri anu sok anu taat kana agama biasa ngajalankeun syariat agama ulah tepikeun ka sengseong dika apa sengseong apa teh sengseong teh lamun makean rok pondok lempang ngagiga lamun diuk dina jojodog ngagendog sagede bat lamun dicolok diambuhan bau dikot ta eta sengse buplak giplak di tengah jalan make sedo oge lomokot kana bis. Ulah calon istri mah anu sok anu rajin taat ibadah ka Gusti eta bibit
keur ngajadikeun anak anu soleh mimiti inung bapana heula. Si anak tos nikah jeung si nengna, katingali si nengna soleh, sumawona si anak oge soleh. Kete plenung wae. Da kuminang dikeureuy. Minang dikeureuyeun tuluy bar. Kusabab istrina sol. Pasti setiap bareuna eta beudeuh dibacakeun ayat-ayat Allah. Pan aya istilah cek urang deungeun mah di jero beudeuh oge butuh giji. Giji teh rupi-rupi, aya giji nu sifatna rohani, aya oge si giji nu sifatna jasmani. Nu sifatna rohani mah beunang ku ayat-ayat Allah, sering ngaos Al-Quran, sering ngaos sholawat, bari di usapan. Teh gigi sebelum lahir. Gigi anu sifat jasmanina beunang kedah sering nuang buah-buahan, barang tuang teratur, lobakeun daging. Tong digedekeun lu asin mah. Tetep prenatal education, pendidikan sebelum lahir. Bari diusapan maca ayat-ayat al Yasin. Bari diusapan tante wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Bari diusapan. Abdi macan pintar pisan maca Al-Quran, ngaageungkeun maca sholat, bari diusap. Osok ibu maca sholawat, osok tara bener osok bisa kitu sholawatan bisa bener henteu bohong. Lamun keur-keureunuh osok maca sholawat osok sok urang sholawat heula sakedeung dolawatan anu keur-keureunuh. Ya Nabil Mustafa antum mudukhri tarhamu abadakum wajburu kasri basiru bakun ya nawil qadri wamnahu atakum Ari ibu bisa henteu sholawatna urang anu babar anu gam sholawat badriyah cek Ustad Opik mah sholawat badar cek Ustad Opik mah bade sholawat nu gampil bade siap urang akurkeun heula nada. Lamun silung urang bareng silung, lamun alus urang bareng al bade diakurkeun bade ta 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 ulah bari sisilian atuh sakali deui nya ta 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 ta
tat. Si kriwil manyaho. Soder urang sareng salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulillah idilillah bihangil hadi ya Allah bihangil hadi ya Allah salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah Pandis bari diusapan bete bari sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah tukung silila borot pikir di dede peraja dulu digabru kusaha ku bapakna geus digabruk tuluy diadana osok urang dia ngadanan budak osok adanan budak buru-buru tiupkeun kana cepil kaduhna tiupkeun kana cepil kenca insya Allah eta proses keur ngabentuk anak anu sok geus diadanan tong hilap tuluy berengan tanak namina dina Al-Qur di awalan dina Siti lamun lamun pamegat awalan ku Abdul entong padua ieu mangaran budak Junaid aya Junaid aya beda Junaid jeung Junaidi beda aya Junaid kadang-kadang nu leuwih parah ngaranna Adun aya kamari ibu abdi ditaros ku urang Majalaya ajengan pangmilariankeun hartina Adun bingung sabab teu aya dina Al-Qur'an ngaranna Adun tepikeun ka abdi meser tah di Gramedia buku kosakata harti ngaran aipek teh ibu bapak ngaran Adun teh a teh senal aidun teh capit jadi ngaran Adun teh senal
Aya di dia Pak Adun aya. Hampura Pak Adun. Ulah dianggap bayananya hampura da memang gitu kenyataanana. Ada aya mah cenah geus diasupkeun kana KTP teu naon da geus eta mah. Mata ngaran budakna kudu anu canak tina Al-Qur'an. Ngaran teu digeugeuy. Kumaha cenah ajengan ngaran abdi mah nyanakna teh ti ibu jeung rama da hoyong kacanak sadayana menang henteu menang. Ceuk saha teu menang? Menang. Nu penting nama sesuai hardina rada pantes. Misalna bapakna Nina, ibuna Nina, istrina bapakna misalna Udin. Jadi budakna ngarah ka bawah ngaran bapana, ngarah ka bawah ngaran istrina, jadi Dina naon? Menang. Ngan ulah soteh kieu bicing kabeneran bapana ngarana Tata, emakna ngarana Ai, jadi ujung-ujungna jadi ulah teman. Mending nyanak wae dina Al-Qur'an. Misalna rek Siti Aisyah, rek Siti Umairah, rek Siti naon we canak dina Al-Qur'an. Supados putra putri urang janten putra putri anu geus di ngaranan tade ulah hilap mata nalika ibu na nuju ka kandungan siapkeun domba teh 2 sabab bakal di eka. Nah make kudu disiapkeun domba 2 bising lahirna pameg. Nah lahirna pameget geus aya nyampak dombana 2. Lamun lahirna istri hiji dombana nu hiji ka mana rek dijual deui meunang. Dengan rek dulu syukuran ke Allah Subhanahu wa taala nangap sholawatan benang langkung sae. Langkung sae jadi berkah, jadi barokah. Sabab lamun ku sholawatan mah, lamun orang syukuran ke Allah ku sholawatan mah bakal ngabersihkeun hate urang, jiwa urang anu kotor. Jiwa urang kotor, jiwa urang goreng, jiwa urang loba ngalakukeun hal-hal kabohongan batur. Bersihan, bersolawatan dan jika ayeuna ieu saya pisah si Bapak. Insyaallah lamun urang boga dosa-dosa ka tukang, dosa-dosa boh dihaja boh teu dihaja, atanapi memang kamari urang rumah sakas maring cau batur, buru gedekeun ku sholawat. Jika ieu. Ieu naon ieu naon? Teh botol. Ieu naon? Teh bot. Warnana teh bersih kotor Si. bisa di tiasa dianggo wudu sabab teh lamun tiasa dianggo wudu mah kedah cai her bersih nama lan teu nyuci soal bersolawat. Sallu ala nabi
Heran bisa dianggo wudhu teu? Henteu. Sabab geus nganggo pecin. Apal pecin apal sasa miwon. Eta pecin aya unsur senyawa nu bisa ngarobah warna teh. Urang loba dosa, urang loba kesalahan. Nah, aya unsur senyawa anu bakal ngarobah kesalahan urang, jiwa urang anu kotor lintang di ku sholawat. Nah, agengkeun maca sholawat. Boga doma leuwihna mending pake nanggap sholawatan. Insyaallah barokah. Lamun ngagubrak putrina atanapi putana istri. Agengkeun ku sholawatan ngarah barokah. Budak geus boga budak geus dingaranan geus tuluy diekahan geus diekahan tuluy disuda dipijeun kokocopna saeutik. Awewe disudat teu disudat sarua. Naon cenah nu dipijeunna? Hoyong terang ibu hoyong. Hoyong teu ibu-ibu oge da kudu disudat ibu. Hoyong teu atawa pitara disudat awacan pernah disudat. Pernah teu? Ibu-ibu mah kieu ibu benten jeung pamegat. Ai pamegat mah dipijeun kulitna saeutik anu ngahalangan batok nu leutik. Nah istri oge sami sok beura urang sasarananya. Lamun sunat di awewe sareng bareng atuh. Lamun di awewe disudatna kudu dipijeun anu nyaruaan jawar kotok. Lain disunat ibu disudat. Dari orang Sunda mah sok sunat we disudat. Dasar hukumna di mana? Aya dina Al-Qur'an, "Summa auhayna ilaika an tabi' millata Ibrahim hanifa." Duluikeun ku anjeun Muhammad ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Anjeunna Nabi Allah Ibrahim alaihi salam teh jalmi anu hanif. Mata urang mah disudak di urang teh sejarahna sisilahna ti kawit zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Tah budak proses rek ngajadikeun anak soleh teh termasuk kudu disudat. Jadi ngarah daek rajin lamun ka masjid teh bersih. Lamun papang oge janten bersih tuluy geus papang teh kupingkeun barudak dedehem tilu kali. Ieu mah geus papang teh tuluy disinteukan. Aya nu sok disinteup aya lain disinteup dedehem kitu bapak lain disinteukan lain. Kade ibu pilih barangkali ibu disinteukan salah sabab nyeri kudu dede tilu kal kena ngarah ngarempot cerep ya naon kitu cai ki ieu mah ngarah beres. Nah pangamun ka masjid oge janten halal janten barokah moal motoran mas. Nah di ayeuna lamun barudak geus disudat pilih aya nu tos disudat buru-buru biwarang angkat ka masjid cenah osok biwarang ngaji osok kabarang kali ibu osok bener henteu bohong. Ari ibu-ibuna osok ngaji osok alhamdulillah. Katingali ayeuna wae oge nu seueur anu rempeg ibu pantes nu rajin ngaji dina pangaosan ibu panglolobana ibu anu rajin dina mingguan oge ibu anu rajin mariung dina kosipa oge ibu
saya berjanji lolobana ibu anu sok boga datang penyakit bulanan oge ibu kadang-kadang ajengan runtag oge gara-gara ku ibu matak di neraka wae oge lolobana ibu alhamdulillah cenah alhamdulillah cenah innalillah wa inna ilaihi na'udzubin summa wa na'udzu di ayeuna lamun budak rek dipiwara ngaji ibu-ibu na oge kudu ulah nitah ka budak ngaji ai ibu-ibu na tarangan ari bapak-bapak na tarangan miwarang kabudak jadi turun kusabab manehna boro-boro nyoto jelek sagede ragi budak pendek pinter abdi maring penek ibu kirangjang tapi memang asli ibu nya kapungkur kerbujangan mah abdi boro-boro aya nu noel-noel acan nu bogoh teh ibu tapi sapragna abdi jadi ustad kamari ngaos di Karawang aya awewe meni geulis bisa ibu make kurudung ungu seuri wae ka abdi teh ibu ceuk abdi teh tan buah-buah eta ibu-ibu nu geulis teh bogoheun da seuri wae dekop abdi ngaos seuri dekop abdi ngaos seuri dekop abdi ngagojek seuri buah-buah bogoheun da senyumna katingali pas beres pangajian turun ka panggung eta ibu-ibu nu geulis teh nyamperkeun ka abdi bener cek hati abdi bener ya bogoheun tapi kadang-kadang dihalangan ku hancip ibu diregang ku hancip jeung bapak polisi abdi bingung kunaon pak hancip bapak polisi eta ibu-ibu ngakep diregengan dicekelan ulah nyan hareup beunting hoyong barokah ti abdi sanes punten ajengan eta teh nu gelo subhanallah ini mah pengalaman nih waktu ngawas di Karawang nganu jelas ibu lamun hoyong nyontan anu hade kabudak sangkan ngaji contohan heula kurang ngaji bapak oge ngaji sabab emut kasepuh ka aki kapungkur iwin wayana maneh teh kudu daek ngaji pan abdi teh iwin ibu iwin tapi iwin oge sami hartingan teh senal capit teh IE senang win teh capit tapi beda jeung bahasa Inggris IE bisa iya I win pemenang jadi selalu menjadi pemenang harita kieu jeung aki win wayahna kudu daek ngaji naha aki sabab kieu cokolot lamun daek ngaji mah hiji tambah hiji sama dengan 2 bisa ngaji bisa ngado jeung kolot jeung aki 2 tambah 2 sama dengan bisa ngadoa menang bareng gitu tapi bener kenyataan mus jadi ustad teh menang bareng berkat di pajagan mah abdi disebat teh ajengan besek beres ngaos ngajingjing teresek usina teh opak cau ragina dijingjing datang ka Majalengka datang nami tadi lebih seeng ayo nyebatkeun teh ajengan beber naon cenah beres ngaos beberengkes moal di dia mah bapak moal insyaallah kudu daek ngat hiji tambah hiji sama dengan 2 tambah 2 sama dengan geura sok urang nyanyikeun dah nyanyikan hiji ditambah hiji sama dengan 2 bisa ngaji tentu bisa
osok najong mitoha osok neng gelis aa panganten nu nembe nitip ulah najong mito nyebut wae oge ul kedahna bapak mertu ibu mertu lamun boga kesalahan buru-buru minta hampur osok minta hampura ka bapak mertua osok minta hampura ka ibu mertua osok. Nah samemeh ka bapak mertua jeung ibu mertua ka ibu anu ngalahir penta hampura ka bapak urang penta hampur kumaha carana. Nah carana teh piwarang calik dina kor jingjing bapak teh bapak diaturanan dinggih cali ka bapak ma dihaturanan dinggih cali rek minta hampur tuluy urang teh cindekul hareupeun si ma jeung bab ma kudu rada sedih teu meunang bari nyentak ma hampura euy ma moal ditarima bapak hampura dewek pak moal ditarim kudu set ma hampura cecepnya ma hampura bisi ngaran cecep anggap we cecep nu minta hampurana ma hampura cecep kamari-mari dompet madana pekasu hampura namanya tuh kamari cecep tuh motorna rusak gara-gara ditayangkan ma hampura nama bari kaluarkeun cai pak bapak hampura eus jempanya kamari eus maling beut dina nu diselapkeun dina bilik bapak kamari hampura gara-gara eus dikebeakeun kuota osok kitu minta hampura osok tara kudu buru-buru minta hampur ka indung ka bapak mertua ibu merdu dijawab moal pasti dijawab dedeh teuing anak king jimat awak king cek sajek indung dedeh teuing dedeh teuing anak king jimat awak king kumaha hampura kesalahan hidup kumaha hampura kesalahan hidup omat hidup ulah melakukan sekali-kali deui ulah melakukan sekali-kali deui kembali kamari paling dompet dina lemari kembali kamari paling duit dicapitkeun dina bilik kembali mari ulah sekali-kali deui bakal ngahampur ulah dilakonan deui bayahna lamun geus ngalakukeun kasalahan da tobat nu asli nama nu ngaranna tobat teh ngalakukeun kasalahan tuluy istighfar minta hampuran teu ngalakukeun deui balik deui ka ciri budak anu soleh hiji tadi teh bibit bebek bobotna nu kadua lamun geus dinikahkeun pasti bareng geus boga budak tuluy di
adanan di ngaranan tuluy di ekahan tuluy di sunat disunatan terakhir nukat salajengna taya sanes nyaeta dididik anu bener. Ulah tepikeun ka barudak nongkrong di tengah jalan, nongkrong di sisi stopan. Begitu adzan maghrib teh kudu buru-buru ini ka masjid. Saya pisan program Bapak Bupati urang sadayana maghrib meungat teu salat berjamaah, nah subuh tepat waktu, salat tepat waktu subuh berjamaah. Nah tepikeun eta saya pisan programna urang dukung kurang sadayana da Bapak Bupati urang Bapak Bupati anu biasa dimuliakeun ku Allah keur urang sadayana muga janten berkah keur urang sadayana imam keur urang sadayana tuturkeun ku urang di mana rengkanenya di barudak heula adzan maghrib piwarang ka masjid babarengan salat berjamaah babarengan sabab salat berjamaah teh seueur pisan maknana seueur pisan tahu tamaanana komode ayeuna ditikahkeunana putra si Aa jeung si Neng anu tadi ditikahkeun bertepatan sareng Isra wal Mi'raj Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi anu oleh-olehna nyatana nyaeta salat 5 waktu. Gedekeun ku urang babarengan ngarah maknana seueur agung ditangti salat berjamaah osok salat berjamaah osok ulah ngagugulung teuing dunya mah moal dibabaw agengkeun salat berjamaah 27 darah dah jaga mah di Mekah Al Mukarramah mah tepikeun kali 500 dikali-kali terus atuh urang mah can nepi ka ditu cing atuh di imah minimalna di tempat salat berjamaah ibu-ibuna keun di imah bapana ini kamas osok bapak ka masjid osok bener sok di baturan Pak Udin osok ulah tepikeun ka Pak Udin adan sorangan komat sorangan ngaimaman sorangan karunya baturan berjamaah pangpangna salat subuh baturan karunya da keur memejeuna rihe simpe keur memejeuna tuduh ulah tepikeun ka elekun ku hayam apal hayam apa hayam mah janari geus kongkorong ngahudang rampang cek hayam bolah dia kongkorong di temalan di kongkorong eta teh ngahudangkeun suara naon ibu? Suara hayam cenah Bangkong. ari ibu osok kongkorong tara nah kongkorong hayam di masjid Allahu Akbar Allahu Akbar. Nah, salat kita dulu ini udah ya kita geus ada di masjid daho lain kobat gel osok bapak-bapak gitu osok matak ibu ngahudangkeun anak kudu sok dielus ya geraguga di masjid tos ada dulu cium tarangna osok nyium tarang salaki osok osok tara ibu-ibu nyium tarang salaki osok tadi cok Ustad Opik oke tadi abdi ngupingkeun di Lebet lamun minang nyium tarang salaki sarua jeung nyium hajar as. Nah pujuh-pujuh atuh urang can ka Mekah Al Mukarramah tadi tu atuh minang-minang sing ledeh ciuman tarang salah di ayeuna. Jangan hari kabayang makan di sore nanti kan berakpet
kabayang. Aduh, lumayan pelem. Deket baik. Dan memang saya paedahna, saya barokahna. Pejuh-pejuh orang can nepi ka ditu anu nyuman-nyuman tarang salaki ke salaki tuluy hud. Udang moal bapak bener dicium ku si ibu. Naon anu hudangna? Irungna. Si eta na cenah. Astagfirullahaladzim. Tuluy hud. Geus hudang tuluy kacai. Sabab pentingna tas kikuki. Ih, nyanaon kitu iba kiku kikituan cenah. Heuh panajengan cenah geus lila teu kikituan, ai pas kikituan teh teu lila. Tuluy kacai geus kacai tuluy mandi geus mandi tuluy kikituan teh tuluy di baju heula. Sabab si udun untang antuk lalajo bapak eukeun wudu. Geus di baju tuluy wud. Tuluy angkat ka masjid salat berjamaah. Panai di masjid teh gini isuk-isuk setetembangan teh keur mageus aki-aki geus kolot di dan nyalukan dari masjid manehna we sorangan aki eye pupujian di masjid Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Aki makani geus kolot Pak Eye sorangan ya pupujian kakarasa kali can aya anu maturan nempo kapato belah kenta anger kene anu maturan dawuh anu asup. Aki naon di dieu Pak? Aki Yaya. Oh beda saeutik. Aki Yaya dari Magi Yeye. Ayaya mah alus pangaranna sae. Kareret ka kenca eueuh nu asup. Geudeuh teuing Aki Yaya soranan anu maturan majarikeun teh cenah dipanto masjid anu tukang barangkali aya nu asup cenah ti tukang sakali deui atuh Aki Yaya teh pupujian kawas tadi. Rabbana ya Rabbana dalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khosirin. Ternyata direret ka tukang teh anger eueuh anu asu. Anger we Aki Yaya. Komat sorangan ngaimaman oge sorangan di baturan putihan dalapan. Dedeh Aki Yaya sholat jamaah sorangan. Leres gitu Aki Yaya leres. Aki Yaya sholat berjamaah nan sorangan di baturan kudalapan tihang. Aki Yaya Aki ya ngan awur duit nama karunya Ustad Obing jauh-jauh di seberang kota tadi ngan awur bantuan atuh pang nyawerkeun sanes kangge abdi karunya barudak tuluy Aki Yaya teh salat sorangan padahal kautamaanana salat berjamaah
Moal dibawa ibu moal. Bener moal dibawa sanajan ibu kurudungna joya. Aya kurudung joya eueuh. Ibu-ibu teh boga kurudung joya. Minum wae oge cai aqua. Balahan naik mobil oge Avanza. Unggal poe ke rumah makan sederhana. Tapi nyeri hati ibu dari budak ibu, salaki ibu kagoda ku budak aya nu kitu aya di dieu. Lebar moal dibawa ka mana dunya mah. Mata gedekeun salat berjamaah di ayeuna mumpung. Nah, lungsurna Isra wal Mi'raj Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam ngajadikeun ke urang sadayana tauhid urang supados manteng ka Allah Subhanahu wa taala dina ngajalankeun salat 5 waktu. Nah, salatna utamakeun ku urang. Lamun geus naik diri urang ka Gusti Allah, insyaallah derajat ittaqullah, takwa ka Gusti Allah bakal cumantel terus. Si Aa jeung si Neng namanya dinikahkeun obat nitip salat 5 waktu. Si Aana ageungkeun salat berjamaah deukeutan ulama ngarah manteng terus ka Gusti. Jiga ieu. Ieu. Naon ieu ibu naon? Cai kop warnana hideung. Beda jeung cai sus. Ai kopi mah hideung kap. Ai susu Hideung sapotong. hideung tungtungna. Jadi beda, kopi mah hideung kabe, susu mah hideung tungtungna. Ieu teh cai kop moal aya nyebat cai sus warnana bersolawat. Jalmi anu rajin ngajalankeun salat mah bakal ngait nganteng ka Gusti Allah. Jika gelas jeung sen hoyong bisa hoyong bisa hoyong
carana ibu jeung bapak angkat kadap canak ke eusian bucai kok samemehna canak heula eusian ku magnet warna hidung. Aya dina sampai ke mana nya tah magnet ieu bisa dipakai sulap naikkeun cai kok ngan ulah ngarusak son ieu sabab nyarekan bapak tukang son. Nah make dibanyur ku cai kopi ngarah dekat tingali aya magnet. Lamun ku cai herang mah katingali aya magnet. Magnet urang ka Gusti Allah daya sanes nyaeta salat 5 waktu agengkeun di ayeuna. Kata proses keur ngabentuk anak soleh bisa ai ka budak nita salat ai urangna taraso rek salat kumaha budakna lamun urangna taraso bisa nita ka budak ka masjid berjamaah ai urangna tara berjamaah maka kudu dididik di ayeuna budak urang teh titah dicontohan ku urang. Sep ke masjid ai manehna ngopepang homehap Facebookan kagong pangpangna ibu-ibu nu lagi war aya di dieu ibu-ibu nu sok Facebookan aya eueuh kudu dikat mun nitah ngaji ibu-ibu nage kudu indit mun nitah salat ibu-ibu nage kudu sok ulah ngopepang ngorekeun hap Facebookan digedekeun. Di ujung-ujungna budakna oke hayang beli HP jiga indungna ngome Facebook budakna ngome leuwih parah indungna keur mah beungeutna hideung kulitna kana bibirna jeding beulukna beureum dipoto beli dongeng diasupkeun kana aya urang di aya nah geningan ajengannya apa sok nempuan sajam sakali menang teu cenah ajengan ngomong Facebook menang ceuk santeu ranteangan anu manfaat bila perlu pilarian kata-kata motivasi bila perlu pilarian kata-kata anu nyangkut kana penyebaran keur tauhid urang keur nguatkeun tauhid urang pencerahan agama Allah tah jangan menu kitu. Ya mau hujan ngarincik enaknya ngapain ya usum haloda garing pas datang malam Jumaah sunnah Rasul parah aya nu kitu aya kudu diket Allah di dituna ibu gedekeun ti ayeuna lamun bare contoh budak mah hunu kahadean nu hade lamun nita budak nu hade urang noge kudu berbuat hade rek hade kumaha begitu salaki mere duit ka urang moe ge urang geus ngahianatan nu jadi salakinya otomatis budak urang ge bakal ngahianatan nu jadi indung osok ngahianatan nu jadi salaki osok lamun ibu ngahianatan nu jadi salaki sarua jeung mere contoh budak urang ngahianatan diri mama dindaku sayang yayah teh gaduh artos 1 juta wayah nak ku mama teh kedah ditabungkeun tuluy ditabungkeun osok kitu osok tara ibu osok kudu buru-buru ditabungkeun mama dindaku sayang wayahna yayah gaduh artos 100 kudu meuli daging sapi sesana tabungkeun keur jajan barudak osok itu bapak osok ieu mah kumaha kakara dibere duit 10.000 ku salaki da jajan aku age mending gidik aditu ka Alfa da hayang kapuji padahal duit 10.000 naik ojekna teh 5.000 ai datang ka Alfa hargana teh 7.000 atuh nerakeun da teu mah aya nu kitu aya kudu diket muliakeun warung tah warung mah ici hayang meuli aku mah meuli ka mah ici oh gitu muliakeun
Ayeuna warung nu leutik kurang beliang kurang tong gini ka apa contohan kurang teh ayeuna kakara dibere duit 500.000 dah hayang gojek ini balanya baju ke Asia Afrika Asia non Asia Plaza jauh deh ke Asia Afrika mah ongkosna we ge 200.000 ke Asia Plaza efeknya harga baju teh sabaraha 700.000 syukur naon cing calana kolor mending beli di Mang Udin nu sok nyedar ka dia aya tukang kolor urang dieu tah meuli mah kanu kitu ngarang manfaat salaki mere duit 500 teh beli kolor 200 beli cangcut 10.000 kan aya sesana tuluy ditabung insyaallah salaki teh genah alhamdulillah jadi henteu bor begitu salaki nanyakeun duit aya keneh aya coba lamun eueuh duit BAKB salaki nanyakeun bingung da mung pase jeung salaki ujung-ujungna nginjem duit ka Batak aya urang dia sok nginjem duit ka Batak aya Kakosipa terus mingguan bayar ka Batak mending yur ngapain kudu ngayakeun duit dibikeun ka Batak coba lamun aya mah mun salaki mere teh manfaat ditabungkeun saware insyaallah jadi urang teu ngahianatan nu jadi salaki da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teu mere contoh seperti kitu Rasul mah jujur Rasul mah amanah Rasul mah lamun dibere janji mun janji tara ingkar diamanatan sok ditepikeun tah urang ge lamun ku salaki disapertikeun kitu teh kudu ngikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ayeuna bere contoh budak teh di ayeuna ku perilaku urang nu jadi indung jeung bapak nah kayak bakal jadi anak anu soleh lamun teu kitu mah nyamoa lamun urang mere teu mere contoh mah moal jauh we di ayeuna lamun budak hayang soleh contohan hal-hal anu hade di ayeuna ulah tepikeun ka padojanya insyaallah derajat kasolehan urang kali urang sadayana bakal dilungsurkeun ka Allah Subhanahu wa taala bakal jantan generasi penerus kangge bangsa urang anu ngangkat harkat martabat ibu ramana amin ya rabbal mata di ayeuna neng contohan ku hidup catatan ulama rajin ibadah ka Gusti Allah mungguatos gaduh merangkali namian anu sae cenah piwarang ibadah ka Gusti Allah lewat Pak Ustad nu aya di tempat karunya Pak Ustad honorna ti Allah langsung cing atuh bere ku urang nya sumbang saeutik mah sabaraha wae saikhlasna apan sedekah teh sae ibu nyumbang teh sae sedekah teh mereka Ustad teh sedekah ngajarkeun budak teh meunang ilmu anu manfaat Ustad di dieu aya kurang rajong sedekahan kurang da geuningan ajengan abdi mah teu boga duit atuh minimal aku senyum ka Pak Ustad teh ulah dibaeud sok aya ibu-ibu di ngabaeudan Ustad aya kudu dikat tu minimal senyum Pak Ustad temongkeun hutu temongkeun Pak Ustad Pak RW senyum Pak Lurah ngan ulah senyum ulah jam katempo huntuna kon aya nu huntuna koneng aya di ajaib doa aya huntuna koneng mah bibirna cikur rendah dalaja eta huntuna koneng lain huntuna koneng beureun huntuna warnana koneng mata kudu rajin ikat hut karena beres siap harus satruk minang iman kebersihan teh sebagian daripada iman insyaallah sinjanan berkah karena orang sadayana amin ya robbal nah sampai me tutup na meta harewas pojok di barurang kali dari teh kieu ibu nya abdi teh naros ka Pak Ustad Oping Pak Ustad alhamdulillah urang kita pangdi muhun cenah aya sok ngaeyangkeun barudak teh ibu nah make di eyang pan kapungkur abdi teh sok ngawulukan naos ai barudak leutik teh sok manggil eyang dingdong
gitu. Jadi eyang dingdong sabener nama eyang teh ing mun dibaca nama laut se niwan an ni hau hau ing laut se ing teh guru. Nah cek Pak Ustad Opik teh waya na eyang panggelar sorbatkeun tambah lumayan cenah barudak kalunya kurang ongkos wios gelar sorbat wios ibu sanes kana abdi sanes nya sanes kami ieu kerengan sadayana nya urang sasarengan munajat ka Allah nya sing janten berkah pan sedekah teh ibu seueur maknana nya tah Pak Ustad ieu kedah disedekahan ilmuna manfaatkeun puta urang sadayana laras Bu laras bade siap bade. Nah Pak Ustad Opik bersolawat ibu bapak sadayana ngagelarkeun sorban ke ku Pak Ustad Hadi nya insyaallah sing janten berkah kan urang sadayana man kalarasan ke ibu kalarasan Ustad Hadi teh nya sareng pribados abdi gaduh masjid memang kacan beres nya insyaallah manfaat berkah jeung barokah panginten berenang barurang kali beureun katapihan kangge ongkos. Nah nya insyaallah urang doakeun ku urang sadayana bari abdi yakin murang kali henteu menta sami sareng abdi ge tarapun tapeta izin ke Allah nya sok urang sasarengan gelar sorban ku Pak Ustad Opik bade dipimpin mangga ka Ustad. Ya Habibal Qalbi ya khairal awliya yakijita bil haqqi rasulal hidayah ya Rasulullah ya Habiballah ya Rasulullah ya Habibullah
mugia sedekahna ku Allah dimuliakeun amin, ditambahkeun milik jeung rezeki amin, utamina ka panganten anu ulang urang sadayana mugia dicatetkeun panganten anu pinuh ku barokah amin. Pameget istrina sadayana masyarakat nu hadir di dieu patempatan milik rezekina berlimpah amin ya rabbal. Tuluikeun tong ibu, tuluikeun tong. Ibu abdi teh di luhur we teh capek sing atuh sakali-kali abdi teh ka handap. Ibu di luhur abdi di handap wios gantian bade bener. Hayang sulap cenah. Aduh pohara ieu mah soklah derta bersolawat. Bila hadir mata fi masaha lo nadi sila sabah Abdi tos kahat dah. Hayong sulap tos dicumpot. Tamahana nguleman ajengan su saresna mah tadi ge tos dibahas abdi mah sanes ajengan dan memang kalaresan abdi kapungkur ngagaduhan profesi sulap. Insyaallah dipadukeun ku abdi sareng media dakwah disebarkan mediana memang nggunakeun media alat-alat sulap. Sulap mah ibu bohong palsu. Sulap mah mung seni ku abdi digunakeun dianggo seni syiar agama Allah. Insyaallah sing janten berkah kana urang sadayana. Amin ya rabbal. Sekali deui proses keur ngabentuk anak soleh teh mimiti bibit bobot-bobotna. Nu kadua lamun geus dinikahkeun kumineng dikeureuh pasti bareu dibacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an, diagengkeun sholawat, geus ngagubrak lahir diadanan tuluy dinamian anu sae nyanak dina Al-Qur'an. Dah nu kaopatna diekahan lamun pameget domana lamun istri domana dah tos diekahan dididik ya dididik ingatkeun dididik
Lalu kalimatnya dididik cenah bener. Nah, lamun geus jadi jelema anu bener, lamun lalaki jadi jelema anu soleh, lamun istri jadi anu soleha, kek ketemu ditikahkeun jadi boga bibitna anu soleh wa soleh insyaallah. Sampai meh tutup urang ngadoaheula ka Gusti mugia panganten nu hadir di tempatan jamaah sadayana sing berkah, amin ya robbal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa habibina syafiina wa barik lana wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala anhum sahabatu rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil jadi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi syakaratil maut wa najata minan nari wal 'afwa indal hisab. Rabbana amana bima anzalta wa ta'bana wa rasula faqtubna masyahidi. Ya Allah, berkahkan panganten ya Allah, panjangkan milik jeung rezekina ya Allah, paparinan keturunan anu soleh tur soleha ya Allah, masyarakat nu aya di tempatan sing berkah ya Allah, anu can benang jodoh sing enak-enak benang jodoh ya Allah, anu hirupna tadi sing mulus rahayu berkah tadina ya Allah, anu dagang sing lancar dagangna ya Allah, anu hayang jadi pejabat sing janten pejabat nu amanah ya Allah, nu loba kana hutang sing buru-buru lunas hutangna ya Allah, panjangkeun milik jeung rezekina ya Allah, jauhkeun tina fitnah jeung iri dengkina ya Allah. Kumohon ya Allah, aku lemah, tiada daya dan tiada upaya. Hanya Engkau yang Maha Agung ya Allah, hanya Engkau yang Maha segalanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Usap mukana dari kana dada, dari kana sampai. Alhamdulillah. Sampai meh tutup, angkat heula pananganna sadayana angkat. Anu teu diangkat kelek na bau. Angkat. Yudadayu bye-bye. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala rasulillah. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.